pasukan siluman tuturkeun kaula ye dek marengan Arjuna pasukan inti bala dia bala tamtama balad aya proyek proyek naon kula nyaeta urang ngiringkeun jelema anu ngaran Arjuna tapi ulah ngacirikeun maneh alet-aletan urang nyiluman we urang nyiluman kula gendong kemana-mana kemana-mana teh lain kemana-mana dengan mamawa budak atuh kemana-mana dengan mamawa budak atuh hari geus ditinggalkeun di imah da pasea wae jeung anak kucing pikeun atuh ka indung bayangkeun kumaneh jeung tibatan aing mamawa lomari mending anak serangan ya apa tak naon pikeun ka indungna kan wajibna apan indungna teh maot da kunaon maot mah keur ngaramet nah wake ngaramet wake maot digemrong lentah digemrong lentah kumaha itu teh jeung maot ku lentah aya 17 mah lentah ngagemrong dina bobogaanana didudutan teh ku aing kumaha ceplok ke lentah mun marontok teh mun gareunutnya pemajikan aing nepi ka teu eling meureunan beak getih disedot ku lentah dina bobogaanana mangkaning meuni numpuk teh aduh paingan marukana guha meureun murukan saung ceplok ke didudutan ku aing aing geus kitu aing nu ka-18 didudut teh hese pageuh keureut teh ku aing teh kumaha aing geus dikeureut aing jerit teh pamajikan aing goblok eta mah lain lentah goblok da jiga pisan gininya eta geneuk na keur mah di luhurna jiga ranca lain ka bina-bina maot teh teu munasabah apa
Abah, naon ayo orang teh dek ke mana, Bah? dek usaha Usaha naon? teuing nuturkeun jelema we pokona mah urang menyahoni dari gaji Jang maraban si lain. Hari emak ke mana, Bah? hah Emak ke mana? pan maot Baheula ge. Ayo mau teh naon? hah Ayo mau teh naon? maot teh dicanak ku Allah Ini talete. Oh jadi Allah bogoheun ka emak. sia mah Karena lo teh Bandar Bawang, abong bebenyit Abong Budak. Allah teh nu kagungan urang nu nyieun urang teh hirup dimaotkeun deui ke dihirupkeun deui di ditu Itu Eta teh heeh ini talete teh budak. kurang ka Allah atuh yuk ah. dek naon Orang nepungan emak. emangna Allah teh eta teh supir angkot Merukan Ya, ku, teh. merukan kuwu beralo. Ai harita emak basa dicana ku Allah jeung kongkorongna. udah Allah teh copet ya sia teh kabina-bina deui Merukan si Ius. alah ampun Ari harita basa emak maot ku Allah dicanak sareng gengge. coba ting menya si Allah butuh tempe Gengge. oh gengge juga aing tempe alah Ada budak. Abah, naon ujang yang disunatan, Abah. karunya teh anak heeh geus boga duit Nah, da disunatan mah lain ku duit ku peso. apaan eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan Raji sunat teh. Oh, ku Abah keretna atuh tong nitah batur. teu bisa jampena Diajar. Geus gede kitu Allah ka becus. nah abong bebenyit ya jelema di dunya teh geus kabagean masing-masing ahlina masing-masing aya anu ahli nyunatan ahli seni polisi tangtara Petani. tukang tani supir eta teh nyambung jeung pangabutuh sarerea Pada boga keahlian. anu ngawarung anu dagang nu meuli tak kitu hirup kumuh di dunya teh nu matak cing aya gunana hirup teh keur balarea Pada boga keahlian. kudu boga-boga kudu masing-masing boga keahlian iya anu manfaat Itu. Abah, naon hayang disunatan Abah buru-buru. heeh ke tenang geus boga duit gede Ya. Nyongkeun ka pajak. Di ayo-ayo wae cenah ujang maneh mah can disunatan. Aduh. Teu meunang maca Quran, Teu menang ngaji. can disunatan. wah menang ka masjid cek saha teh teh Cek sa. diajar mah keun bae can disunatan oge Da budak ieu ku daekna teh untung. Apaan maca Quran mah kudu abdas heula cenah da. heeh ada rek ablas heula dek henteu nu penting mah diajar Diajar. padahal teh bisa Ku daekna ge untung. ai diajar mah hah Iya. Enggeus eta ge diajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. teh geuning Eta gini bisa. teh teh huruf hijaiyahnya Iya. heeh dasar alif Ba, ta sa, ai alif teh bisa dibaca A, bisa dibaca I, bisa dibaca U. Allah. alif teh Iya. Sudah nepi ustad. Gara sok ku Abah bacana. Ejah. Alif jabar A, alif JRI, alif PSU. a i u Tak kitu. Ya gitu. Eta pintar budak. Ustad Ayubeun da Ya. Sudah nepi. heeh alif naon be teh Alif JRI.
Alif Jabar A Alif PU IAU itu Sakitu ge. bisa dibacaan bisa dibacain bisa dibacaun Allah eta budak. lamun hayang in bisa ditangwin atau bisa alif yang harapan nun seperti alif nun mati jabaran Oh, eta geus kadinya budak. atau alif tangwin jabaran alif tangwin JRin alif tangwin PSun anturkeun Aniun ayo heeh Ulah dibawa ngalonye budak teh. Sugan we jadi lebe. di bawah ngalonyeng ayahan teh aya alif yang harapan nun model alif nun mati jabaran Oh, sok abah diajar sok diajar. alif nun mati katabrak si belakung Ejo katabrak dari anak asing. nepi ka kokosehan karunya Bapak Ujang ngalonye. B tangwin jabar ban B tangwin JR bin B tangwin PS bun bantingkeun Ban bin bu. ban bin bun heeh bener Meni awam pisan kana agama. B jabar ba B JR B B PS bu bakakak Babi bu. Cida pisan. dasar kolot belegung Tak kitu. abah naon ujang hayang motor bah naon ujang hayang motor wah sia Nu lain-lain. can wayah kudu boga SIM kudu geus dewasa geus umur 18 tahun 17 Karek ge. can sawawa maneh teh Karek ge 6 tahun. hayang motor abah Duh eta ku keke. gablek duit di mana ngiridit abah Coba. wah teu gablek uang muka Eta ngiridit. buru-buru abah kudu boga kartu kulawarga pan aya di abah kartu gaple si goblok Bawa menang. abah buru-buru hayang motor abah Kudu boga sia teh di ku keke. aing oge teu di baju borora meuli motor buru-buru abah naon teh sia murucut kapan kita tadi aing hayang motor teh lain dibawa ke WC hayang modal budak teh meureunnya Lain-lain. nah eta nyebut ngiridit tadi atuh sia teh iya beteng uing ngiridit nyalingit alah delep tongong aing kapodola Awak kacai gitu ah. Aya beja harewos beja di taman Kaloyong. ibarat dai kukupu ibarat tenangan Aya beja harewos beja di taman Lain esa di kahiyang boga
gembira beca citaman ibarat kuku ibertenang ayah beca hariwas beca di taman Kulu mauludin yuladu ala fitrah. naon hartosna teh Kulu di dinya teh jama teh. eta teh Jama teh sarerea bareng kabeh. oh eta jama teh Jadi ka sakabeh. Sakabeh jelema nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. oh kabeh oge bersih Seperti bapak tani melak pare nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut jeung jukut anu teu dipelak gede na teh meuni leuwih bakal jararadi jeung ngagede na teh sok ngaleuwihan nu dipelak. oh eta teh Sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih inung bapakna sok ngadoakeun cing soleh cing bener cing bager sing cager bener ta eta nu dipelakeun ku inung bapakna tapi kade aya anu jadi dina hate jelema tanpa dipelak. naon diantarana Syirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panasen, bedegong, rurumpak, ngupat, cimuat, uju, gria, takabur, nyaci, maki, taeta jukut-jukut anu jadi tanpa dipelak mun diantep ngagedeanana leuwih tinu dipelak. oh eta teh Bakal leuwih kandel. eta teh oh murukan teh Jadi kun payakun teh sarua bareng hade jeung goreng. Ngan goreng sok miheulaan panggedena. goreng belaan halus bener Bapak tani sok ngaramet. Lamun teu sanggup ngaramet muruhkeun ka batur. kasaha Lumatak mun anak hayang jadi soleh mun teu bisa kadidik ku inung bapak pek sakolakeun jeung pasantrenkeun. oh nya Lumatak realisasi tina sedekah bumi ieu teh lobakeun barudak cenah sarakola tur masantren supaya engke kahareup bisa ngelola ieu masjid anu sakieu mewahna. oh gerak giringkeun ka kiai bener Heuh. bener Kang Sarana geus sadia kantun weh ayeuna barudakna Daek, sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun nyaeta sumber daya manusia nu berkualitas anu handal teh nu handal. Heuh. bener bener teh Moal sia teh kopi we cicing lanan. Inum we ku si lain kanya. tong dicarekan Kang karunya Nu sarua nya usaha jeung aing. sarua teh jeung urang usaha teh jangan Ieu urang pamulihan sajabana tinggal wujudkeun tina kokohna persatuan jeung kesatuan dina peuting ieu ibadahna gede bisa mukakeun lapangan kerja. naon lapangan kerja diantaranya Apaan itu tingali? naon Ngeunaan ekonomi anu dagang anu jualan loba ngajajar. anu Apaan dagang eta teh milu hirup oh bener bener teu saeutik ibadah teh teh. ibadah gede nya Kang Heeh. bener nu uca Anu usaha keur maraban anak pamajikanana dibelaan teu hees sarua jeung aing. anu jualan bener
ibadah gede. ibadah gede itu Laras. sejarah ti para wali nepi ka kieu Kumaha. nya Oh. ningkatkeun perekonomian rakyat Dia melalui hiburan wayang pan Kena. karasa urang ku sadaya alah maralak aya hujannya Bagus ya. keun bae barokah teh teh Barokah. Diharap-harap ke tukang tani itu teh. Diantos-antos. diantos-antos ku sadaya pan Ngomong ku ahli tani. ku ahli tani mah nu rek melak pare heueuh Bawang kacebor. Awang deui. oh Bener. kene da usumna ayeuna mah Geus waktuna. oh da kuat nyarangna nepi ka wayah kieu meureun Laras. Siap-siap. Sakitu oge. Namurukan. hujan ngiuhan heula Ngiuhane hujan mah. nya Da teu jadi matak atuh. aya saha apana wulan alhamdulillah Apana panitia wulan? nuhun apana wulan di bapak panitianya siap Laras. Nyecep jajak kakak. kaluhur haruna sira nuhun Ya bisi bade akang ka pusir daya eta alah ongkosna. boga ongkosna ieu euy ah Bisi bade ka pusir daya. nuhun apana wulan ti bapak panitia ieu ah Laras. mudah-mudahan panjang yuswa agung Amin. milik Amin. heeh alah Namurukan teh. paingannya panas di tadi Wah, heeh payung yang Paingan panasna teu katulungan. di burang keneh tadi hareudang bayang yang Ustad Ayub ka dieu nya Aya. Ayo suka teh jauh kieu Ayub aduh Aya Pak Ustad Ayu. heeh pengalaman nepi ka kieu ye Oh, pengalaman urang we. heeh Ari akan. alah Pengalaman abeuh nepi ka kieu nya kan. mudah-mudahan saeutik hujananya Nyawa mugi-mugi we ulah maralake wungkul gitu ah lake. ngene da aya wengi enjing mun isuk pek cing gede namanya nonton akang di urang dieu. gampi nyarang mah kari ngalegaan deklit Ngalegaan dek. Puasa moal marala kena hujan. Jeung ulah bocor. atawa syaratna teh newak anak bangkong Di kumaha akang teh? gantungkeun luhureun panto Oh. geura pek mah turun Nya bangkong. Nya moal bangkong mah. heeh Dari gantungkeun dari hujan mah anger. Hujan mangarna gebret. Eta mah ngagantungkeun hansip. eta jangkrik muni ngeleketek ke kain kana tonggo kana suku Heeh di dieu teh loba Kang jangkrik. heeh lah jang Kang, urang ngadoa mudah-mudahan bae ieu masjid anu parantos diresmikeun sumuh. kantun ngamakmurkeunana Amin. kantun ngamumulena Kamu mulainya nya tadi siang tabligh akbar Bapak Kiai Haji Ayub Dr. Anes Ayub laras di Kuningan Lebak Wangi Lebak Wangi sering ka dieu aja. masyarakat secara rumping tadi ya Dr. Haji Ayub Sumuhun. laras kalayan ngawilujengkeun ya ka urang Brebes parantos kengeng pamimpin anu anyar menang milih rakyat Menang nyaring rakyat kantun ayeuna mah nyumponan janji-janjina sumuhun. nya Dina waktu kampanye teh. tadi mah dina waktu kampanye menta ka rakyat menta dipilih tak ayeuna mah kantun rakyat nu menta buktikeun janji-janjina Teh, lah. lan gitu tah Laras. buru-buru heulakeun jalan ye nu kurang nepi ka ruksak ye duh ngerakeun sarana jalan makan. Sarana. sarana Urang Bandung butuh bawang teh ka dieu, Pak. wah dewek butuh bawang teh ka dieu ke mah Ka dieu. oh
apa Haji Nurrahman laras jalan geus leucir mah aing mineng ka dieu kapakubu matris naon kapuyu Pakowu Madris lara ya nuhun yang ulang ngagede aja hujan teh Tuh. Alah sok jangar nih kakak hujanan teh nya tukang rajal mah kurang sare urang mah lain ai di Jawa Tengah mah pan wayang kulit ayeuna urang dieu mencinta kana wayang golek nuhun si horeng di dieu teh Sunda bisa Jawa bisa biasa pala linter urang dieu mah deuleu sunana sae ai Jawa mah puguh wilujeng daluk lan wilujeng midangetkaken lakon ingkang menika Sugeng Daluk Sugeng Dalu apa kage buan minang ngan ai di Jawa Barat memeureran ku A wah ai Jawa Tengah mah ku O bedana teh kitu surep doto pitono handenggi kang kae ko adi dosa purwa Raden Naryo Brotoseno Morojo Moro Panonon Kolor Morosot Doso Nolol Alah nong tot bool Alah bedana teh ku unggul Bahenol bari Bolotot bari nyemplong nah gitu jang tahan bari nyemplong alah kebenaran ieu waranggono na aya waranggono waranggono na kedua mau di Jawa mah waranggono di urang Mesinen Jawa mah waranggono wilujeng kitu ka Bapak Dalang Entus di Tegal di Tegal Dalang Mantep Sudarsono nya besok Bapak Dalang Anom Suroto Nom Suroto Joko Edan Dalang Jahaho pandi dieu Ayub Bayu Aji Dalang teh dalang kamari aya dina TV nih Bayu Aji Bayu Aji teh lakon kumbakarna Lena yang ulang tak kitu euy urang ngadoa puting ieu nya sae akang teh mudah-mudahan paranyang Yuswa arageng milikina tani na cing langkung mucek ieu kapetik hasil kala buahna amin kala buah namanya cangkangna piceun alah loba CS na ya si Cepot mah di dieu wah di dieu mah akang mah loba baraya ngan ai di Jawa Tengah mah Jawa Tengah Jawa Timur si Cepot teh Bagong ngaranna teh Bagong ngan bungsu di dieu mah deka Cika di Cepot mah gareng teh Cika tah kitu heukeun bae da eta mah teu nyaho lahirna tanggal sabaraha-sabarahana teu nyaho nya urang ge lahir akang teh apa tah kitu euy ciri khas mudah-mudahan kapayun tiasa tepang deui hapunten amin bilih beda cara sareng urang dieu beda koki beda masakannya kan ciri sabumi cara sadesa Jawadah tutung biritna sacarana teh apaan heuh sumuh kitu alah yang dewe karek ngigah heula sakedeung sok atuh geura disalin salin heula sakedeung Salin. geura salin ngaranna rada gaya sok buru-buru atuh salin lalaki pada teu mode awewe tadi dicecep ku panitia nya pakai meuli baju nya aduh meuni gaya geus disalin mana nya kawas banar bawah tah karpil tah anu penting orang mah hiburan heuh hiburan heeh segala rupa oge ai tanpa hiburan Awas. kade leueur Kauhujanan. reueur make karpil teh ari hujan mah omat ulah teh dikenangan nah
Akang balai dikenangan gitu. ulah cara tadi giningan dikeplos-keplos era Oh nya. ulah gitu orang bisi dewek ngamuk ke dia Nah akang balai isin dikenangan. ku Pak Haji Nur Rohman Tukang tenan. nya donatur ieu teh Eta teh. pangageungna Kacan pakuwu ban. can pakuwu apana wulan Apana bulan. wah sararea para pemuda para pemudina Nya. istuningan rempuk jukung sauyunan sabilulungan teh nyaan Gotong royong teh bener Kang. jadi suri tauladan ke desa-desa nu sejena semua dina sagala widangnya bisa ngawujud bisa ngawujud. pangwangunan anu sakitu megahna Sakitu wegahna. heeh kantun ngamumulekna Masjid At-Taqwa. ya kudu dibayar ku dewek Lain. Da atuh ku tukang kenang teh capeun. Mayar rek ngegal teh. Kudu tar. oh saha atuh anu digawe teh capek Dage. Digawe mah kabeh capek tapi pan kudu aya buruhanana. Kudu aya buruhanana. sabaraha sabelekukna Sabalakung seperti oh apa dina jaipongan mah aya belekuk aya bangpong aya bangpak Mana nu kapake? udah ieu bangpak tulak bantingkeun mundur maju jaipong blekuk kayak gitu blekuk ya. Kita sabelekuk gitu teh sabaraha teh 20.000 sabalakung. 20.000 sabelekuk 20.000 sabalakung. 2 kiloan oh bawah. sakitu Nyata sakitu teh 20.000. lamun 2 kitu 40. lamun 3 kitu 60.000. lamun kitu na ngerecek Atuh kumaha loba ngabalakukna. Kari ngitung paneri sok meuli dewek ah sabarahaeun akang teh. 100 ribuan Nah saya tik-tik teh ngitungan 5 balakukeun bareng. 100.000 teh 5 belekuk Ari 5 balakukeun atuh. Da moal karasa juga. oh 5 kitu Heeh. oh lamun ngeunah tuluykeun gede duit mah paneuri oke Boleh. cobaan Lin. Bere 5 balakuk 100.000-an. Lumayan yang meuli bawang. Sok ini. nah teu kudu meuli da ngagerantung Meuli ogot. Sok 5 balakukeun nih. Siap, Kang. Dulang hati. Mundur, Mundur. maju, Maju. Sing-song. Gas. nah siling teh Nges. Hantem ya tuh. Meuli lagi pan 100.000-an jadi 5 balakukeun. apan dina MOU Naon? Memorandum of Understanding Naon dina perjanjian? kesepakatan teh ceuk dewek lamun ngeunah tuluykeun Teu bisa. duit paneuri Kudu perjanjian. nah sia teh meuni blon Kudu perjanjian deui da can diteken. dasar idiot Idiot naon da urang mah teu lumpuh. alah geus ngaborong aya Apa goda ieu mun ngaborong mah? ngaborong meuli 6 jutaan Sok wae. 6 juta teh sabar belekuk Ya 200 balakukeun akang teh. anjir loba ceuing ngacueun Mending cobaan. moal kana cangkeng gitu Moal. paduli aing ngabalik ti pamulihan sugan ngederek-dek wae cangkeng aing Kan bae daya nogasi. meuli 6.000 sok ah Sok 200 balakukeun. 200 belekuk Ya. oh sok sia Dulang hati. mundur, Mundur. maju, Maju. Sing song. tenang da lobanya kudu make gaya tuh Aduh. alah
ulah Leuleus popohoan. cenah tuur leuleus. Aja pasti. Mata kirup ulah popohoan kayak gitu. Alah. Oh tuh kuning alah. Sana pala. Alah. Namborokan teh kumaha. Oh, hitung-hitung mah pendek hujan ya. Oh. Ini pemajikan mah antep. Alah. Oh, itu si Sayub nu nyiksa teh. Waduh, nah nyeret ke beng-beng kawas wayang kulit. Tapi kan nyempring gitu mah. Oh, wayang kulit kieu nya kegigir. Mula lajona ti hareup ti tukang. Wayang golek matakan ti gigir. Bebas dilihat. Bumi gunjang ganjing langit lap-lap katon. Oh. Se. Aduh, gapalaku cekot-cekot. Se. Lakone opo Bapak Dalang Asep Sunandar Sunan Kalibolena. Aduh. Kalau tadi tukang. Nuhun kali jabrik ah. Kali jabri kali pada gua. Nuhun Sunan kali loteng. Alah. Sok ari kega teh. Sok ah. Sok yang wani pasiana alas si Akang. Sihan parfum kayaknya mawani. Mararajeng usaha nanya urang dia urang pemulihan sadaya. Amin. Pararunten ka urang pemulihan sadayana sing aya wilujeng nanya. Kureos dunungan buat kacapang buat berkatapang Pakai nang punya sana wasma sana warapang sana warapang batin tetap sesayang gara-gara pahaji ustaz aing dasar sarangan Sesa tadi gitu. abdi mani muka Bandung aduh alah yang poyoka korea wangi abdi mah halim di kantor oyong di Serang oyong di Serang Alah, lain langiran atuh suku kena batu le. udah jalan wayahna. Ai sugan teh teruk sakieu jalan deui duh. Ampun. Kera salin deui kayaknya. Aduh. Alah, Kera salin. loba cacing jalan teh cacing. Cacing naon. Cing juralit. Cing debut ya kan. Cing gedebut. Ah. Uy. Ah. Uy. Ai aka geus hirup. Geus. Ari silaing paeh keneh. Aya nu paeh nyoyo jangkrik. Manya nu paeh nawar. Lupaeh
hayang bawang aja. Udang aja. Udang ja. Lah, mak. Mak, Ya. saya Tanya ku maneh. eta mak buka rerendengan gitu. Seperti Jeung lain muhrim. seperti nu geget. Lah. Naon? Tinggali emak dulu. Emak rerendengan jeung bolon. Hayang keberondong. Mak, Dawala. ka mana bapak? Bapak maneh dibawa ku Arjuna rek dicacak jang. Astagfirullahaladzim. Ka mana ini na teh Arjuna teh? Ke apa jang lu jelas merek dicacak. Senah keur syarat neangan ilmu. Kayak ari ieu saha ieu? Tanya ku maneh. Saha Sling? Wilujeng tepang ngaran kaula Dewa Nur Cahya. Urang mana? Kaula jauh. Tapi jeung maneh teh salemur tadina. Ti alam eueuh jadi aya tina aya bakal eueuh deui sarua sajajar jeung kaula. Mak, Cepot tuduhkeun mah ka mana lompatna Arjuna ku abdi rek dibeurik. Ku abdi dek di Pulasara nya ge parantos jadi wujudna. Da puguh bapa abdi hade goreng oge. Aya wajar meureun anak Mulasara kana jadi bapa. Nya. Ngan ieu abdi teh kaget nah emak bet rerendengan kieu muni jeung budak ngora. Muni kawas nu teu aya kasedih bapa abdi maot teh. Nya. Tertawa di atas penderitaan orang lain. Betul. Saha ieu mak? ieu teh bapa maneh salaki emak jang. Caroge emak Bener. ai abdi paeh teh geus lila ieu teh. Cikene. Oh jadi bapak mau teh majo nikah deui we. Pak, mak numutkeun ti Pak Uyud Buser. Penelitian. Kronologis mode kieu teh mak bakal terlibat ye. Bakal loba pertanyaan mak di pihak polisi. Sabab Purkuntu karitunggul lar gagak karitunggak leungit bangsat aya paling. Boa-boa ieu teh aya pembunuhan berencana. Ari kieu jadi nama. Ayeuna Semar Cepot Dawala dipaehan mak kawin deui. Aya permainan mak jeung juragan Arjuna ieu. Ada main juga apa? Ieu kacurigaan teh bakal timbul ieu gede ieu. Termasuk perselingkuhan ya mah. Sabenerna bakat ku nyaah ka maneh. Nyaah ka abdi mah lain kitu atuh. Kumaha kronologisna pangna nyaah? Mak teh jejeritan minta tulung salaki mati anak korban. Nepi ka peuyeut mak teh jang. Lajeng Kurunyung teh ieu lalaki kasep lain ku kasepna mak teh kapelet teh jang. Ieu teh maksa bogoheun ka emak ngan ku emak teh kieu cekeng lamun anjeun nulungan ka kaula mangga. Kaula daek jadi salaki asa pangnyageurkeun anak. Nyaeta maneh asta jeung Dawala. Kitu mah teh kaleuwihan. Maneh teh dicageurkeun teh ku ieu syariatna. Jadi mak teh mung jalir janji. Da bapa maneh geus maot moal aya nu tanggung jawab. Da kawin mah acan mah teh jang.
nya atuh wilujeng kitu mah abdi rek nyingkah ti dieu ma wilujeng sasonoan sareng budak ngora pada bulan madu bener abdi bade mios ti dieu moal nyarek eta mah dahak ma parantos jadi janda ieu dan abdi geus kaula we aku bapa saterusna dia moal Semar teh buruk-buruk papan jati hade goreng oge bapak kuring anu ngurus ti leutik nepi ka sagede kieu teh Semar najan aya keur ganti na moal acara jeung manehna eta anu nyaah ka abdi ti leutik kaula dek neruskeun ka nyaah urusan di dinya ngan kuring moal betah di dieu bisi bosen anjeun ka cicingan kuring ma moal jang moal bosen wah urang indit era kamu kesana pun ragap kan nyeri-nyeri hate aya di dieu nu jelas ieu teh bapak maneh asli ya kapan bapak kuring merek dicacag itu mah kurunganana tapi ieu mah eusina wah curiga teh mah meni geget gitu nya bapak urang pasti ya sia leumpeuh Yuni sia teh kepengaruhan jo percaya we leumpeuh Yuni sia teh dumeh itu jelema beunghar sabab Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam benar Semar iku dudu wong samanea terusing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan tidak percaya no way I don't believe you kan bae teu percaya ka kuring mah Bapak punyungan abdi semaheun abdi wah doraka sia ma panginten atuh dah nuhun maneh geus waspada dawala teu kahalangan ku iga maneh geus tobros nuhun jang Bapak nuhun dawala anaking maneh oge nuhun Bapak oge ka maneh nepi ka tega ngorbankeun jiwa ku nyaah-nyaahna ka Bapak tapi ka nyaah jeung ka deudeuh dibalikeun deui ku Bapak ayeuna bisa riung mung pulung deui ya sia kapangaruhan teh puter lidah karek sakitu geus ka doktrin tidak akan gitulah dewek mah tidak akan percaya amuan sampingna Bapak urang mah boga ciri nu mandiri benar punten bade namun sinjang sok astagfirullahaladzim Bapak ma hapunten ma nepi ka nuding goreng abdi wajar jang teu nyaho mah wajar luar biasa ai itu wujud kumaha Bapak urang tenggelan Arjuna ku abdi is ulah lamun maneh mawa dendam cilaka mun init ka medan perang init ulah dibarengan ku dengki lumampah ulah dibarengan ku dendam lumaku ulah dibarengan ku ujug eta hartina gugur memeh tempur kabongohan bangsa urang ye raja urang dek diculik ya kumaha nyalametkeunana hayu anu rek nyurikna urang tewak Bapak uninga ti saha dina sajeroning gering Bapak lain sagering-geringna monitor tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet nagara salamet musuh bisa kausir kitu anya celangannya nya dalin sagering-geringna cek aing oge percayalah ka Bapak paingan eta pisang diwawal-wawal tadi terima
iya tapi pisang nama keti kotok teke lagi. si horeng bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah iya kapal tilelep ka langit kuya paeh kati isan pireu mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu Eta ngamonitor megang. leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah bapak aing Wah, lang. heeh sakitu jak moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh gitu keamanan di urang kumaha cicingeun tenang ayeuna urang bejaan sakalian moal cukup urang teh kudu loba batur hayang maneh loba batur kan tenan mak kaula nun nah heureus cai mah Gerata tahar gitu. maksudna bakal datang semah ka dieu nah heureus cai mangga kaula nun lah naon kapiting itu kulub Da boga kapiting we ti mah isaha mo. lajungan naon je di mana anu dibeli ku si gareng teh geuning eta mah cocokan tina karet Anu di bedo. eta teh Anu di bedo ku bola geuning baju. ngan lihat palingan dicook ku aing teh nyapit Lain ku mati ketingalianan saya teh. aduh cepo dawala abdi nuhun maneh geuning hirup keneh saha ieu teh kula bapa maneh Eta. bapak abdi wah yang lieur ieu teh Wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna aduh anak king Astra jingga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun maneh salamet saha ieu teh kaula bapa maneh lieur Wilujeng tepang deui mangga linggih aduh nuhun salamet maneh bapak abdinya geuning nyaho apa we tinu tadi Wilujeng tepang deui linggih cepot salamet maneh jang dawala salamet mangga linggih bapak abdi deui nya bener alah ya Kang. ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi Wah, lain apa mo. Pak ya Lo baru ngabelana. ieu teh bapak abdi kabeh ari salira sarua nya itu sadayana itu salaki mak nya anyir kuatan emak kulimaan dulu Boga tiga muna. Tuhan ngabela nandangan katunggaraan bapak punyungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di bapa ayana deket-deket anak talus Bener mata gerak korehan. anu sok didongengkeun ku bapa ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina batur mangan ukur ngomong bapak mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu diuk bapak nya anu didongengkeun ka pungkur Naon kan? Cing.
Bapak ngadongengkeun ilmu papat kalima munga haji mun kawasa di jalan. Papat kali pancer lain bunga haji dari Luar biasa. Ngimpi aing teh lain ieu teh wala. aya keajaiban kieu Kang. Kieu babarengan jeung Semar teh. Teu rugi babarengan Ilmu laduni teh ieu meureun eta teh. Ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu papat kalima genep 7 8. Ciwit. Lain korehan mah ilmu kolot teh. Ilmu papat kalima RW 3. Papat kali pacar gitu lain. Jauh-jauh ke RW 3 itu. Teu sangka teuing Bapak aing. Benar Kang da eta boga bapak. Mak ngahep-hep we. Luar biasa ieu teh Pak kajadian teh. Kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu? Salat. Eta Salat. Daya deui Kang. Akang bisa sholat. Terus apa? Sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakona nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna. Sholat Aja nih. teh jakat. Ai maneh tara-tara teuing atuh. Lain bener kedua teh jakat. Terus siap eueuh buruhna. Si eta mah. Naon? Heuda kudu kaharti heula. Awaludini ma'rifatullahi ta'ala. Awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana. Nah, ai kitu teh mah heueuh. Abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat. Ai janji dekul mah eta mah teu turut muning. Muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngicilik we. Kana mah dikepung. Ngapa? Dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh. Sok supaya kartieun. Ai salat teh tugasna aqimus shalah, adegkeun salat. Lain laksanakeun tapi adegkeun. Maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun. Nu hese digampangkeun. Contona batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower. Adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau Kalau udah telepon anjir cacak syariat teh Nyai cager di Jakarta Nyai ceuk urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu menit. jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener da wala tapi kunaon atuh naon dewek mah salat dikeureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat Eta anjir pulsa teh jakat. tara sodako tara nyieun kahadean ka batur Tara dulungan. kumaha lamun dewek daek sodako daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas Eta boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeukeutan kiai beureun jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun Bahwa paling suwe dijual. rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya
mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya karena budu wa iya karena stain anjing puasa dikeureuyeun tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat tu barang hakan ngabulen maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah para sea nahan lapar wungkul zakat kalah beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-rang siri omongkeun Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileunglem teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cing jauh doang jauh eta aing ladang puasa teh eta we THR lu dipelongna teh air wah digadekeun kana urusan dunya paingan teu dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia da wala pinter kitu Pak syukur sok ayeuna mah urang gawe we salametkeun nagara salametkeun pamimpin urang nyata Gusti Yudhistira anu penting kerek diculik urang init gawe we nya Pak lah urang ngampih-ngampihkeun ulah hayam sok atuh apikeun itu bueuk nanti kencarkeun karunya tong dikerem we cileuk alu resep dek kana bueuk teh nah make resep kan asa nempo potongan nah make lurat teret naon sia lurat teret lamun teu katanagaan ai kabur udang sia ayo ayo sia luar dawala tulung modar sia ayo sia lo dawala modar alah jang cilaka itu pun lanceuk dialungkeun deuleu pilarian atuh wah tolong newo wae teh si goreng dodonges tulung geus aya nu nulungan tulung alah alhamdulillah naon Kang nyangsang dina tangka sukun totokeun aden kayaknya Ayah hileud beng lah aya Bang Bara dulu totokeun jalma teu boga rumah sak teh ngalanggar sia jadi tulungan tolong
teu aya deui Aden buat kamu ruluk Udah. udang alah da geus salamet euy euy aka selamat hari silaing kuring tingali we Udah. alah kelek-kelek Gusti geuning teh Bapak Panglima semah kapihatur Bapak Komandan Diuk. gaya Ahok salamet geuning kurang teh tingali aya Bapak Komandan aduh Gusti mana wi teh sanes kopi anan Mana geus sakarep. alhamdulillah sekretaris PBB nuhun agan abdi disalametkeun agan upami teu ditewak ku agan abdi moal teu gepeng wah pejet mah rag-rag kana batu Diuk. wah teu pejet agil nuhun agan Dialungkeun ku saha? ku jelema ulah jangkung gede wah gitu cakup mata teh jakung Urang mana? urang negara awu-awu langit patih awu-awu langit awakna meber saluhureun agang sakedik awakna teh jangkungna non teh tatona dina bujal percaya Eta teh jelema teh keur diincer. Kunaon sia ujug-ujug ribut. dek ditewak ku abdi eta teh bade nyulik Gusti Yudhistira petingge Ngalanggar sia. ngalanggar naon Lumata kudu apa kana ilmu militer. strategi militer Eta teh mangkeluk teh ulah waka ditindak engke maneh harubaka bahaya. Lamun can ngalengkah ka ieu tempat amarta ke perbatasan ngaliwatan perbatasan kakara ngayakeun heula pertanyaan luar batas kene Kang. jeung ulah ditindak heula belgug. kudu apa kena hukum militer Olah salah. lepat atuh abdi Kintan menang palang, menang palu. Ye lewat bangsat oge bisa sote dihukum hiji bukti dua pengakuan tilu saksi da ieu mah teh ngaku Saksi bukti pengakuan. Ya. geus ngaku naon parantos ngaku yen peuting engke teh bade nyulik ngaku manehna baru diteken ku maneh da mah sieun ditekan ku abdi mah Ditekan dicicak. ngamanehna ngaku utusan ti awu langit Pokok dicicak minum suku. maneh rakyat nuhun ngayakeun tindakan laporkeun ka berwajib ulah main hakim sendiri ulah janji aya nu leutik serba salah Bisi kami yang belit kabel. sidik kuring teh niat bener niatna bener tapi salah ngalanggar hukum salah kaprah artina maneh jadi rakyat teu sadar kana hukum Dikik balik dan dengar. nah kado aya kadua mengenangkeun bari baeud deh tuh. aya kadua rarato aduh na kudu kumaha aing hirup mun teu ngadukung padahal tina nyaah aing teh baru deungeun si age ka aing Jadi dukung si Mahmud. sumuhun rumaos saya agan tapi ieu teh wajib ditulungan aya budak ngora agan da abdi ge kabawakeun ke budak ngora Iya. Ayo man bangkong pan. nah balik deui naon nah geuning balik deui keung bawa batur nah keung sabab di hareup aya nu ngaresek etan babari balik cenah mah di papagaan deh kacanakeun abdi teh ku budak ngora saha ngaranna teh Nur Cahya saha budak ngora ngaranna Nur Cahya
Panginten karek 20 tahun mah. Budak ora pisan atuh. Ngaranna Nur Cahya kabawakeun budak ngora eta. Eta mah jong ngajak gelut teh ka batur teh. Maneh cenah rek nyulik Raja Amarta. Nya eta teh salah. Bejaan jelema kitu teh. Da abdi teh apa? Gaul jeung kaula tiba heula tapi sia teu nyerep-nyerep. Lagu teh apa? Duka kumaha? Dibawa kana kitu mah bodoh abdi teh duh. Bodoh kana hukum masih teh. Da ieu wiwaha teh itu. Oh. Kudu boga wibaha teh etika teh. Ugu manehna nu teu boga wiwaha mah. Kaing ibu sorame. Teman da baheula atuh. Da baheula atuh. Ngaranna teh Nur Cahya. Nur Cahya. Budak di mana? Ai kapungkur teh budak teh di abdi keur leutikna teh. Nya dikukut. Diwarah ku abdi. Tos 20 tahun leungit teh budak teh datang-datang ayeuna. Ayeuna geus dewasa. Panginten sakola di luar negeri, pinter teh kan. Eta teh Saha teh? Eta Dewa Nur Cahya, menang beasiswa. jenius, kengeng beasiswa teh. Sareng beas beureum. Leuheung leuheung. Halus teh. Halus sabulan dipagi teh. Polontong anagan. Waniana mah wanian ngan polontong. Polontong unggul. Cekeng ieu cek abdi gede gitukeun ulah waka ngayakeun tinakan cing teh ieu. Aduh. Ulah nyanyahoanan sabab di urang teh aya nu berwajib. Eta cenah Gatot Kaca. Gatot Kaca teh kala kasorana gede gawe eueuh. Gaji. Ceuk saha teh? Eta ceuk eta. Ceuk Dewa Nur Cahya. Sorana Ngomong kitu ka kaula. Bejakeun cenah ka Gatot Kaca sok da aing mah teu sieun. Eta cenah Gatot Kaca teh nu gede liang irung. Bener eta teh dawala. Si dawala mah harita teh nuju kiih. Si eta masuk nyilakakeun euy. Di mana mangkelukna? Palih ditu bulan. Ini siap. Nah, teteh. ngadukeun. Pan itu teh ti pihak urang Gatot Kaca ti pihak urang nek diadukeun sakali-kali. Yang we. Ulah aing we nu diaradu teh keun manehna antep. Sekali-kali. Weh, gini si itu. Ketemu lagi nya. Wah. Di mana sia teh bieu teh? Ku aing ditotogeun teh sugan aing modar. Urang moal colena. Gerak di warung. Nah, teu mawa kerating deng. Di jagoan ku aing mawa bubur ayam. Bubur we. Nah, sia teh bubur mah paragi cangkeng. Kayak gitu. Bubur gitu, bubur ayam, bubur memaot. Atuh mau foto lontong. Maot mah gugur. Gugur. Cing ai gugur mah ngabeledug. Jegur. Jagur Ngabeledug mah jurig. Saha ngaran anjeun? Ngaran kaula Jabang Tutuka. Wah, kesuarta. Jabang bayi. Jabang Tutuka. Gatot Kaca. Gatot Subroto. Gatot Kaca. Purabaya. Puru kuntul kaditungu. Purabaya. Hancing Jaya. Kancing cetet. Kancing. Carekeun. Ngerikat gitu akhirnya. Nakis lebih kapas gitu boy. Matak teu keuna ge rikat aing mah. Kancing Jaya. Krincing Wesi. Krincing wesis. Besi. Krincing Wesi. Arimbi Suta. Harimbi lapar. Ayak nu beres. Refleks gitu akhirnya. Percaya. Tapi kapas-pas we.
Arimbi Suta Bima Putra refleks gitunya tapi kan pas-pas we eta. Bima Putra Badalungan Badalohor cepet gitu Tapi ka pas-pas we. Wani marang aku ora wani dening ngopo acan nah dengit coba maju kurang ajar ayo pada geuleuh ti tadi kene aing kasih aja Jadi jeung si Huis eta mah. saha ngaran sia ngaran kaula saha Semar Suta Siti Ragen Suta Siti Ragen Suta Jokowi. Bagong Astra Jingga Cepot Sutisna Abdullah Uned anjing lu baru baca ini saja modar sia musik sia modal sia Ya eta. anjir bisaan euy Ya gitu. leutik iya anjir berat euy Berat. alah Berat. wes Berat. ya woi Aduh, eta anjir Rika teh gitu teh mah. sangka euy Tukang ulin atuh. woi sok sia alah gelo aing ditotong Aya naon? panu what anjing sia Lieur kan. ini digeuweung kacida sama jeung geuleuh aingnya oh what alah lieur euy Mau teu ulang. Naon? boa gay sia teh homo sia nya pek anjing pek homo dititah sia mah goblok Mau diasongkeun. ampun Mau diasongkeun. Dulunya ini kang.
terus saya ngingki ngomong naos ya kakaula bener saya nyebut gede liang irung kek sahur saha ieu teh tong tadi aku kaula lain Gatot Subroto tapi Gatot Kaca oh si cepot nu ngadukeun nya Geus masalah deui. si cepot nu ngadukeun cepot pot Kang. Itu di saurang. cepot Akang di saurang. marekeun datang sieun Dawala abdi pamelikeun udun aya agan abdi aya Nah itu sekolah. Pemulangan pan gede. kabeneran saya dipayahan ku aing tos ini si cepotna kantun aya si dawala keur pek calukan ku agan Koskan bodoh. lah pelan nya aya geus sarua jeung si aya Koskan bodoh. cepot kan ka dieu Dah Kang di saurang ku Gusti Batara nun. sembah ka pihatur lan nuhun pot 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 lan sembah ka pihatur agan nuhun pot bener bapak sia cenah dipayahan kusaha si Arjuna sawios ka dieu peke eta sok Kayak kukulin ciran. Sok na di piwarang. pek pot Kayak siksa kaula kukulin ciran anak si tarik kakak Nawa ke lura teret. lamun si otang nu nitahna dae kayaknya ganana tong sok kitu kan atasen atas bagan ya Kulang. selamat sararea cu Alhamdulillah kulang. mudah-mudahan urang sadayana ulah sare sore-sore Eta. sabab si eta mah neangan bongohna urang Neangan lemah. di mana hate lemah di mana hate bongoh si eta anu bakal ngawasa dina hate cu Sumuhun wa. nu matak cing taliti jeung ati-ati iman takwa pagehan dina diri cu istiqomah jejeg anceg ulah ungut kalinduan ulah gedag keanginan sakali manusia tetap manusia Leres. ya Kulang. salamet anu nonton Alhamdulillah. salamet nu ditonton salamet nu icalan salamet warga masyarakat pamulihan sabudeureunnana Sumuhun. salamet pakuon anu dilalingihan ku sadayana Leres. wilujeng masjid anu sakitu agrengna wilujeng ngeusian Amin. nya cu Leres. wilujeng oge ieu bumi lemah cai anu ku urang sasatna diansikan anu kageuleuhan kakeumehan Leres. ku kituna ti uas saparakansa mugia ngahapunten tina sagaro pihak kalapatan ageng sumawonten alit Amin. rampung daud tutas pangandika permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui can diua